Aing ini sama aing goblok dia ku aing kereta urang digumukan. Sia naon ini babal? Ding. Ding naon sia? Anjing si Oding ke mana? Sia ti kamari nya. Aing gagal panen wae sia goblok. Naon sia ka aing? Karena pesawat si Oding ke mana nya? Sawah merejeuna ieu teh ngejeuna si kana mengusap belut kitu nya. Si Oding ke mana nya? Ngejeuna ieu euy. Kumaha dengan kejo di mah yang ngeunah urek belut si kana mah ieu. Terus Oding nya aing ah. Ngejeuna ieu, sawahna keur mejeuna alaeun. Lagi mah teh si Oding mah ini dinukir patut ke jalan teh aing. Aku mah aing kecemplung ka handap. Jadi kata ye jana senem harhutahe di bana senem. Anjing asa keur di India ieu loba kembang babadotan kieu euy. Jeung si Preti Sinta geuningan anjing digulai ku aing dina kembang babadotan. Punyuk ini nih, para-para nih ngewus punyuk, biasa masuk ke mana tuh? Anjing deh. Goblok anak. Ini harare siap pisan dititah. Ku aing teu kacaran ge aya pangabutuhna. Goblok. Ka mana deui ayeuna? Akhirnya apa? Sia ka mana wae? Teu kadeuleur keurnaun-keurnaun ieu deuleu. Rumput geus barala di kebon. Bantuan got kehed. Dah, embung. Embung-embung geuning sia teh kos tarayang nyatu wae. Ya, tuh dah orang kadinya mah atul tuh dah. Anjing. Atul geuning. Sia lalebok teh pan meureun hayang sia teh teh ka imah. Nya tuh dah aing dahar mah geus di imah ieu. Kehed sia mah. Buru bantuan ye. Tah, Samput dulu nya ah. sieun atul. Oh. Sia mah dititah teh ku kolot hararese. Tuh da cau tuh di ditu tuh, cau meuli. Di mana? Tadi dinya Tagalong nu eta tah kaya nu meuli. Oh. Si nu ek meulina kaburu datang. Kewang dempo. Jig deuleu. Oh. Ieu kitu cauna. Aing na bapak aing titah neuleuan cau. Naon kudu dideuleuan aku aing? Man heueuh cau ieu teh. Si kunyuk kalah KS di jalan jika nu teu ideng si Oding belengap lah Oding ai sia kalah kasih sarean di dieu kunyuk hah heuh da aing cangkeul atuh ku aing diteteangan sia tita tadi teangan ka mana ngaja aing neangan sia aing ngajak ngurek belut cicing aing keur dititah ku bapak aing dititah naon neuleukeun cau heueuh aing geus 4 jam meureunnan di dieu neuleukeun ai sia kalau dirasa, ay bapak sia tadi nitahna kumaha? Tupang nempokeun cau cenah bisi datang manten nu meuli. Kita tadi sia dideleukeun we kieu nya. Aing geus 4 jam ge kieu we nangtung. Diuk aing geus cararangkeul. Sar si belengap ceuk aing ngeunam. Ieu ceuk aing kumaha? Heuh ai kalobaan ngalobok jangkrik teh kieu ceuk aing ngeunam teh. Nah aing salah kitu. Henteu sia mah bener. Masih awe di mana aing salahna daripada ulang-ulang di dia mah cuang ngurek belut tayap jeung aing kemana ya ka sawah koplok mah ya ku aing diajak ngurek belut ka lapang bola mah sia teh bebejah lah tuh ka bapak aing
Di mana bapak manehna? Tuh di kebon. Lah, Si aing nu dicarekan aku mah. well, iya poe tuh. Heuh nama tuh. Oh iya Lah bener. aing kesel nu nungguan. Ayo we neuleukeun ieu geus 4 jam. Dasar di blok bawah, belengep. Buat ini kunyuk. Di mana? Heuh ka sawah ya cang ngusep leut. Ledok atuh. Ya heuh atuh ledok saeutik mah sia teh. Heuh ya besar si beleng. Tapi engke tanggung jawabnya mun bapak aing ngadat. Wah, bapak sia mau ngadat. Belutna baradag sia ding di dieu mah ding. Wah. Balik. Pan aing kurang ngusep belut ka dieu mah anjing. Anjal mana hukum sok garanak di dieu mah euy. Si najis atuh aing balik deui. Mana mah terus dulu we goblok atuh ulah sampai nepikeun ka panggeun ku jalmana. Kalau mau misalkan aya jalmana bejaan aing. Engke Saling aya ngabejaan, bawa we. arit na kumaha. Heuh matakna bari dula deuleu ambeh bisi aya jalmana jadi bisa kabur. Belut aku ada anjing segede-gede kius di dieu mah. Ya, nu belut mana eta? Belut Jerman meureun. Ya cek aing ending anjing nu deuleukeun keur marejeuna anjing ieu mah di dieu mah. Cacingna mana ke? Dulu tuh. Anjing liang lagi aragus ya mah. Itu belah ditu lah ngamimitian anak. Di mana? Di belah ditu. Jadi ngamimitian aja. Aing ka dia mana kadinya tah? Ding, tapi lamun aya jalmana kade kehet, bebeja kehet. Mun aya jalmana kade bebeja. Jadi masuk ke ranak jalmana. Ding liang mau aragus dulu tuh. Anjing belum. Ieu baradak ding. Sok oding sing beunang sia. Ding liang aragus di dieu mah tuh. Ding, tempuan bisi aya nu bogana ding. Tempuan. Tempuan. Aman. Atuh sia bari ngusep deui kunyuk. Depan euker ieu ge. Anjing nyorang yeuh. Ding nyorang ding. Nyorang ding. Nyorang ding, ding. Nyorangan. Anjing. Anjing. Alah, anjing. Lesot. Waduk lah. Lesot kunyuk. Cing ku aing ngusep deui. Ya. Anjay, asupkeun Mang Nu. Ka dieu ek nataran mah. Mana kehet sia? Anjing. Mana? Ah, iya. Gede tuh. Ya gede atuh ieu mah geus moal gagal. Sok cing tarik. Aduh, Tarik anjing. cicing atuh da gede ieu mah. Kita mah meureun. Heuh nyantai we atuh. Sok tarik geuwat. Cicing da ieu mah kudu jeung perasaan. Ah, bila sia maling ku aing. Cicing Ku aing ngajaran goblok. Wah, da tuh sia mah naik eta mah goblok tah kana akar pare. aing lalaunan. Mun aing heueuh. Naik kehet eta mah kana akar pare tah. Hantu Hantu kita kumaha pare tah? lalaunan. Akar pare na genan eta tah, lapor kana usupna. Budak eta anjing nu sok ngagalan sawah aing teh goblok di tanduran ku aing dipupuk digemuk. Goblok digalikeun ku aing sia. Awas bebal. Awas sia bebal. Dikeun ku aing. Made. Aing ek pindah ka ditu nya. Sok. Tapi sia mau lagi gebrik lalaunan kehet. Heeh, eta ge lalaunan. Nya aing di belah dia ya. Udah jauh-jauh teh kada bisa anu bogana kehet. Anjing, oding ieu ditarik aing deh. Sia nanaonan goblok. Terus aing ieu sama aing goblok di dieu ku aing di tanduran digumukan. Sia nanaonan di dieu babal. Ding naon sia? Anjing si oding ka mana? Sia ti kamari nya. Aing gagal panen wae sia goblok. Naon sia ka aing? Anjing. Goblok teh sia. Aduh, ding. Gagal ku aing nu aing sia babal. Anjing, ding. Aduh, anjing. Kunyuk teh. Si oding goblok teh ngabejaan si anjing. Oding. Aduh, senal aing lagi tiji. Ini bos ya. Goblok teh. Oding. Anjing si Ku aing kunyuk oding. kepet ke anjing mau. Anjing jeung jero deui. Ding. Oding. Anjing. Oding.
mah teh. Anjing ge suka mah sawah aya. Ayo coba ka kakang deui. Si anjing, si Oding ada ninggal. Monyet, Oding! Goblok si setan. Ada ninggalkan si anjing. Oding! Anjing, si setan Oding. Monyet.